Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Asa aneh teh sih. Hah, maksudnya aneh kumaha? Di kamar di urang teh ngerasa aneh di sekolah ieu teh. Ah, cukup orang biasa. Angger ciga baheula. Oh nya sia. Cenah mah sakola urang teh angker. Saha ah mah maksudnya nyahoanana. Poe Sabtu kamari aya ka kelas nyarita ka urang. Cenah mah pas baheula aya murid nu bunuh diri di sakola urang. Hah? Nya leres eta teh. Leres. Terus kewe gerak apa buat diri teh percantan mah. Nah, cenah bet bunuh diri. Nu kata ai alasan bunuh diri nama terang. Pantesan we sakola urang teh sarada angker. Nya. Wah, siga nama obrolan si Riris jeung si Kansa ngobrol nu pikasieun miluan ah. Marana tuh ngomong kenal sih. Sih mana ini kepo. Heuh ini hanya wae. Ihnya. Jika nama pikasieunnya. Yes ya, geuning sakola urang teh angker. Ah, geus biasa di baheula ge sakola urang mah emang geus angker, malahan kuring mah mineng nu jurig. Tuh bener-bener lah mane ngomong teh nya ih. Akhirnya si Marana teh percaya urang mah bisa ngabuktikeun. Naon nu bisa dibuktikeun ku maneh? Urang bisa mau maneh ka tempat jurig eta. Malahan mah urang bisa nyen maneh numpuk. Leres. Assalamualaikum. Salam. Good morning. Ayeuna Bapak rek nyebut hiji kecap di hidup tinggal milarian antonimna. Hayu ayeuna urang mimitian. Cik naon antonimna abdi? Beautiful, Pak. Hidup sadayana salah. Nah, bisa salah, Pak. Jadi naon jawabannya? Kuring halah. Ada naras. Naon antonimna smart. Nyamodo atuh. Salah, Pak. Nah, salah. Terus naon atuh jawabanna? Pak, biar Pak. Selang waktu piket kelas di luanana geus janjian deka sakola magrib-magrib di kelasna. Pikeun ngabuktikeun yen omongan Intan teh bener.
Cek naon marane ka dieu. Jangan naon da. Hati-hati lamun maghrib datang ka dieu. Lut, maneh dek ngalakukeun naon ka tilu murid itu? Sabab maranehna geus ngeganggu padumukan kuring. Kuring moal cicing wae. Nya maneh teh ulah gitu. Da eta mah jelema teu boga dosa. Antepkeun sina di dieu. Untungna jeung naon maneh lamun nyilakakeun budak tilu itu. Nama urang teresep mun aya nu datang ka dieu maghrib. Sadar, emangna ieu tempat maneh ngumpul. Audio Jungle. Halo, timarana gelis wayah kieu acan euih. Itu Pak. Nah, hamani siga nu sieun kitu. Duh kapa da abi teh ngelusieun we da si Intan teh siga nu sieun, geus we ngelusieun. Nya abi oge. Gua ningali jurig namanya Intan. Urang tadi ngadangu yen lalaki nu papangijing arurang teh atuh ngalemi teh manehna rek nyilakakeun aruran. Apanya carita 2 tahun ka tukang. Tah, Pak, halusan aya Bapak. Dia barudak kepercayaan anu tentang kejadian bunuh diri teh ya. Sok caralik ke ku Bapak dicaritakeun kajadianna. Jadi kieu bener di sekolah ieu teh aya murid anu bunuh diri. Manehna bunuh diri sabab dibuli ku baturana dibawa ka gudang. Teras disiksaan ku baturana nepi manehna frustasi memikirkeun naon deui. Nah, manehna langsung gantung diri kebenaran di aya tali di gudang eta teh. Asa baunya ya? What did you? Bener sih. Itu Sofia. Ini kebaturan Sofia. Rahasia. Lu siapa gantung diri ya? Kumaha ieu? Sekarang ada. Nya ada
Tuh cerita nama. Siah nih sadis gitu. Sin tuhnya double ke sekolah kieu. Kan mana nu ngajak? Nyari maneh mengajak ngajak di maneh nu sieuna. Sabab urang teh bisa nempo makhluk halus jadi urang leuwih sieun. Pak, ari bapak nah atuh sieun jaga posnya Lira ti wayah kieu dugi kawengi. Henteu atuh Neng. Nah, apa? Pan aya nu maturan. Tuh. Sing horeng Lutfi budak anu bunuh diri. Pak Guru jeung Pak Bon nyata jurig anu bisa ngarubah wujud jadi manusia biasa. Unggal 3 tahun sakali pasti aya hiji jalma anu maot. Eta geus jadi hal nu turun temurun ti mimiti ti bangunna eta sakola. Tamat. Barhan tong ninggal ka dieu. Tong ninggal ka dieu. Take one. Ya Allah. Kurang tarik Nurul. Kurang tarik. Hei. Ulangi. Ada saja. Satu, dua. Elsa, si Elsa apa tuh bersuara? Ente. Sok. Take 3, 3, 2, 1. Tiga. Katilu murid. Tong hadinya weh. Kenapa najo geseran najo? Panas aing teh ya. Oh my god. Dibalikan. Belum itu motor. 1, 2, 3. Ulangi. Ulangi. Kira teu katingal muka na. Oke. Pan aya nu maturan. Kurang jahat. Aduh, teu bisa jahat. Kali lagi. Langsung tidak. Heeh. Tungkul. Tapi matana ka dieu. Iya. Mak ayo buka. Nah. Molotot.
melotot. Bentar langsung melotot. Satu. Ada tangan tuh teguh. Ulangi. Astaga. Ada dua, ye. Sabar.